Episode K80 genep di pasaran, harga krustasea antara 300.000 sampai 500.000. Kerang model kieu memang bisa hirup antara 20 tahun sampai 100 tahun. Kerang anu dipamerkeun umurna 100 tahun. Bener-bener langka, komo deui geus kakubur 1000 tahun, kualitasna pasti panghadena di antara kerang-kerang lainna anu pernah kapanggih. Kabeh nu bisa nebak harga nu bakal dibuka ku juru lelang. Akhirna juru lelang muka harga 80 juta. Loba jelma anu nawar, ngan sakilat harga geus naek jadi 120 juta. Beki luhur harga, hiji-hiji nu nawar mimiti mundur. Harita ki wajah nawar bari nangtung. 150 juta, bari ngabongkoken awakna sababaraha kali ka sararea. Dulur-dulur, kuring aya di dia lantaran barang ieu. Kukituna kuring miharep ulah aya anu ngalawan, sabab kuring butuh pisan. Lamun kabeli ku kuring, beres acara kabeh tamu bakal kabagean isim gratis ti kuring, cek ki wajah. Ngadenge kitu tamu ukur silih reret, sababaraha aya nu atoh, tapi aya oge anu masa bodoh siga Udin, malah barda jeung warni mah katingali teu suka, sabab ki wajah geus ngalanggar aturan lelang, anu pasti lamun eueuh nu nawar deui. Kauntungan tina ieu acara oge bakal ngurangan. Lantaran eueuh nu nyora deui pikeun nawar, ki wajah mulai katembong bunga, anu tisaprak datang teseri, ayena katembong sura seri sorangan. 300 juta, cek Udin lalaunan. Sabab suasana, kerjempling sanajan laun ge kadenge jelas ku sarerea, komo ku ki wajah anu memang timimiti datang geus teresep ka Udin. Sora Udin ibarat sora geledek anu disadat tarik pisan. Kabeh panon ngareret ka Udin, mangkarunyakeun lamun tepi ka ki wajah ambek. Ki wajah kerung, jero hate muji ka Udin anu loba duitna, budak ieu geus meuli 2 barang, ayeuna rek coba-coba ngalawan dirina, aing ulah nepi ka wiwirangan kawas Stephen, gerentes ki wajah. Warni oge kerung, Udin boga duit loba ti mana. Waktu melahkan kendinu manehna oge teu bisa ngagantian, terus pernah dibere kartu oge ti manehna, tapi esina teu loba. Ukur mardi nu nyaho bari hatena terus gegebekan. Udin, maneh masih sadar, cek mardi nanya lalaunan. Pa, abdi oge kagungan ukuran, teu kedah hariwang, jawab Udin. Udin, maneh rek ngalawan ki wajah, Stephen nanya, kuring masih nyekel aturan. Salila wani nawar moal bisa aya anu ngahalangan eta geus ngalanggar aturan teu pantes disebut pemenang lelang, jawab Udin. Beungeut ki wajah langsung genek, maneh cicing, ulah loba omong, teu era geus eleh 2 kali, cek Udin bari ngareret ka Stephen. Ki wajah oge negor Udin, anjeun teu kudu sindir sampir, anjeun nyaho asal kuring ti mana, kuring saha. Teu paduli anjeun saha. Di dia kabeh boga hak nawar, anjeun butuh, kuring oge butuh, di mana kasalahan kuring, Udin nanya. Ki wajah beki ambek, karek ayeuna aya jelma wani nyawat omongana, pamuda ieu kudu diwarah, cek pamikirna. Kuring butuh kerang ieu, anjeun bisa mundur demi kuring, cuk ki wajah nyobaan damai. Mundur, demi anjeun, emangna anjeun saha, mun teu wani nawar deui, nya anjeun nu kudu mundur, lain kuring, jawab Udin. Ki wajah beki jengkel, nying harapan pamuda anu saumur jeung incuna, jelas embung eleh. 500 juta, cek ki wajah bari nyerengeh ka Udin. Ki wajah yakin Udin bakal kapepek ku harga anu langsung tarik. Tapi Udin teu sieun, lamun duit kin gang teu cukup, masih aya kartu anu tiwa asep, jadi teu nunggu lila. 1 miliar, cek Udin ruangan ngagurukus sora jelma anu surak, persaingan beki tarik. Udin, memang nasabaraha duit dina kartu maneh, cek Stephen. Udin nya kakak teu kuat nahan seri, tanyakan ka bapa maneh, pastinya hon, cek Udin. Stephen kaget, tapi buburu sadar, berarti Udin memang aya anu nyeponsoran nyaeta bapana sorangan. Bangsat, sia micenan duit bapa aing. Ki wajah anu memang nyaho kakin gang oge kaget, terus ngaliuk ka Stephen. Stephen, saha sabenerna budak ieu, jelma pangangguran, tukang kuli ngaduk, ayeuna keur nipu bapa kuring,
tembal Stephen. Episode ke-87 ngadenge penjelasan ti Stephen ki wajah beki ambek. Ujang, ulah adigungku duit batur, duit aya batasna, anjen bakal hanjakal ges micen samilyar. Udin tetep tenang, ulah hariwangki, daripada loba omong anu akhirna lelang ditutup, mun aya kawani, mending tawar deui, cek Udin. Amarah ki wajah ges teka tahan, Ujang, sigana anjen memang ges bosen hirup, di podaran sia ku aing. Udin seri, terserah anjen ki, piraku eleh lelang rek modaran batur, ges beda jalurna. Demi kasalametan nyawa anjen, batalkan tawaran, cek ki wajah bari nangtung. Ngadenge omongan ki wajah, barda oge nangtung, sabab ges jelas ki wajah bekitu sopan ngalanggar aturan lelang, nitah lawan ngabatalkan tawaranku cara ngancam nyawa, tapi barda teu ngomong nanaon, ukur merek kode kaki wajah sangkan diuk deui dina korsina. Lamun anjen hayang nyawa kuring, tungguan sampai ka lelang beres, ayena lelang acan beres, sok tawar deui, cek Udin bari ngaregot nginum. Warni ngagebek ngadenge omongan Udin, kamampuan naon anu jadi andelan Udin pangna wani ngaladenan ki wajahku fisik, eta sarua jeung masrahkeun nyawana sorangan. Mardi oge ges pasrah, sabab sababaraha kali ngingetan Udin, tapi teu dipalire. Ki wajah kekerot bari tarangna kerung terus diuk deui, manehna mikir kumaha carana sangkan Udin nyerah, akhirna nyoba lelei deui. Ujang, hampura omongan kuring tadi, lain kuring ngancam, tapi kuring bener-bener butuh barangna, lamun anjen rela mundur, kuring sanggup nedunan sagala pamenta anjen, hayang isim, hayang pusaka, kuring bisa merek gratis ka anjen, cek ki wajah. Naon anu kudu dihampuraki, kuring ges biasa nying harapan jelma ambek, kuring teu butuh isim atawa pusaka ti anjen, kuring butuh kerang, cek Udin. Ki wajah rumasa ele omong akhirna nangtung terus ngalengkah kaluar, ki wajah nekat moal waka balik ka Banten sa acan bisa maehan Udin sarta mawa balik kerang. Nenjo ki wajah indit, juru lelang nakolken palu, lelang ditutup, Udin menang. Warni gancang ngingetan, Pak Udin, ki wajah lain jelma biasa, kuring teu yakin manehna bakal cicing, pasti bakal neangan waktu pikeun ngincer nyawa anjen, hati-hati pa. Moal wanian, cek Udin pondok, samilyar pikeun kerang, para tamu ges nganggap Udin jelma teu waras anu ukur hayang pamer. Tepi ka imah, Udin langsung ngabersihan kerangku sikat kawat, sanggeus bersih kabeh beki ka tembong endahna, diketrekan ku obeng jeung palu, lalaunan cangkan kerang nu kandel sarta ges rapet ribuan tahun, ges muka, ka tembong aya 3 mutiara di jerona, eta sumber tina kakuatan spiritual anu tadi karasa, kakuatan tiis nu diserep tina esensi laut anu maha dahsyat. Udin seri bunga, teu hanjakal micen samilyar. Samilyar memang mahal ker nilai barangna, tapi masih acan sabanding jeung nilai kakuatana. Udin nyokot kotak kai anu di jerona aya kai bentar, nyaeta batu hideng anu siga areng, sabab miturut ilmu spiritual tina buku salapan ilmu karuhun, pikeun nyampurnakan energi tiis mutiara. Mutiara kudu diteken ku tungtung ramona dina luhureun batu bentar bari dibantu ku energi dina awakna. Bari ngaluarkan tanaga jero, Udin mimiti notoken curugna kana mutiara, katenjo aya cahaya anu kaluar tina mutiara, hawa tiis mutiara lalaunan jadi haneu terus panas, sabab nyedot energi panas tina kayu bentar nu aya, dihandapna, ayena energi tiis dina mutiara ges disampurnaken ku energi panas tina kayu bentar. Sanggeus nyampurnaken 3 mutiara. Saterusna Udin ngabongkar kang kalung mutiara ungu ti pelelangan, 3 mutiara jeung sababaraha mutiara ungu tina kang kalung, dihijikeun dirangkei jadi gelang, ayena di sela-sela gelang mutiara ungu, ges nyelap 3 mutiara berem emas anu ges ngandung 2 energi, bentar jeung laut, panas jeung tiis, aura ipis tina mutiara ungu jadi panya imbangna. Sabab kulit kerang masih aya hargana, sabelah ku Udin disimpan kana lomari, sabelah deui dipek-prekan ku palu, sesemplekana digurinda di jieun bulet ipis, sagede duit benggol, terus diasupan energi tina kai bentar,
eta nu bakal dibawa ka Kingang, geus cukup pikeun ngalawan pangaruh tina batu vudu. Sababaraha sesemplekan anu masih loba digurindaan deui pasagi laletik sagede dadu tepi ka kabehna, ieu bakal digunakan ku manehna sorangan pikeun ngondang bentar, sabab miturut buku salapan ilmu karuhun, bentar jeung hujan bisa diondang ku cara sihir, ku jalan mindahkan energi kayu bentar kana kulit kerang. Lamun ditambahan ku energi awakna sorangan, bisa oge dipake keur bela diri. Udin seri sorangan, lamun geus dipraktekeun, aing bisa jadi Gundala putra petir kawas dina film zaman jadul, pikirna. Sabab pagaweana geus angges, Udin beberes deui kabeh parabot, ditundaan deui ka asalna, sesa sesemplekan kulit kerang jeung mutiara ungu ditunda dina cangkang kerang anu masih utuh di jero lomarina. Kayi bentar oge diasupkeun deui kana kotakna. Udin terus ngadeketan Icih nu keur diuk di ruang tamu bari ngepel gelang mutiara anu tadi dijieun, karek ge diuk gigiran Icih, Lastri datang karek balik judi bari pake gelang giok pamere ti Kingang bari sura Sri atoh. Cih, gara-gara make gelang ieu emma loba nu muji, pokna ngarasa bangga. Icih jeung Udin kaget nenjo Lastri geus pake gelang giok padahal acan dibikeun. Ma, abdi tos milarian gelang eta sadidinten, sok sieun aya nu maling, ayana dianggo ku ema nyandak nyalira ka kamar abdi, cek Icih nanya. Aing indung maneh, naha teu menang mun pake barang anak sorangan keur pamer, cek Lastri anu tadina gumbira ngadadak ambek, terus ngajengkat indit ka jero kamarna bari kukulutus. Udin buburu ngupahan Icih, nyi, bae sina dipake ku ibu. Akang geus nyieun sorangan, gelang khusus keur anjeun. Gelang naon Kang? Icih nanya, leungeun Udin anu ngepelelaunan namprak. Episode ke-88 Icih molohok atoh nenjo gelang mutiara endah dina dampal panangan Udin, buburu dicokot terus dipake dina pigelang kencana bari dihilikan. Akang ngadamel nyalira, cek Icih nanya sabab teu percaya. Udin unggek seri, terus ngajawab, nya, gelang ieu gede manfaatna keur nyai tibatan batu giok nu aya di ibu, bisa ngendorkeun saraf, moal gampang capek, moal ngalaman hese sare, bisa oge keur ngajaga kasalametan nyai, sok rarasakeun ku nyai. Nuhun Kang, cek Icih bari nyium panangan Udin, nyai suka, Udin nanya deui. Suka atuh Kang, teu nyolok teuing, sederhana, sae pisan Kang. Ku abdi bade diangge terus, jawab Icih. Ngadenge kitu Udin ngarenghap atoh, Icih memang teresep kana barang mewah, anu gugurilapan. Kang kalung giok ti Emily ge jarang dipake, matak wajar mun gelang mutiara eta disebut gelangna sederhana, saliwatan mah memang jiga teu pira, Udin ge teu hayang bebeja hargana ka Icih. Tomboro dina kaayaan biasa, sanajan kaondangan ge Icih mah tara mentingkeun perhiasan, sakali dangdan benget oge paling cukup ku wedak jeung lipstik. Lastri anu ngintip ti kamar lantaran Udin mere gelang ka Icih buburu nyamperkeun, bari nenjo gelang anu dipake ku Icih. Ukur gelang tasbeh, ari sugan teh barang alus, cek Lastri jebi. Udin nyerenge teu kasinggung tapi atoh, sabab mun Lastri apal hargana samilyar, pasti dipenta deui. Udin asup ka kamar terus ngasupkeun kartu Kingang jeung kulit kerang anu geus dijieun jadi bulet ipis teh ya, terus kaluar ti imah nelepon ojek online pikeun nganterkeun amplop ka imah Kingang. Balik ti pelelangan, Ki Waja diondang ku Stephen ka imahna, harita Ki Waja keur diuk di ruang tamu imah Kingang, manehna masih kuciwa lantaran eleh ku Udin di pelelangan. Inditna ka Bandung demi kerang. Ayeuna naon gunana buburu balik ka Banten lamun teu mawa kerang anu dimaksud, Ki Waja meres otakna neangan cara pikeun bisa ngarebut kerang tina leungeun Udin. Stephen, Kingang jeung Aukse kaluar ti jero pikeun nepungan Ki Waja, samemeh dari ukti luana manggut ka Ki Waja. Kuring teu nyangka Ki Waja daek nincak ka imah kuring, cek Kingang muka obrolan. Saacan ngomong Ki Waja nginum teh anu geus ditunda dina mejaku pembantuna Kingang. Kuring panggih jeung Stephen di pelelangan terus kuring diondang pikeun datang lantaran aya nu kudu dibereskeun di dieu. Kingang kaget, terus ngareret ka Stephen,
Anak kurang ajar, dikerem di kamar masih sempat kabur ka pelelangan bari balik mawa Ki Waja, gerentesna bari kekerot ambek ka Stephen. Ki Waja, anjen bener, kuring ker aya dina masalah gede, cek Kinggang. Ki Waja nangtung, lalaunan lelempangan ngurilingan ruang tamu bari rurat reret, kareretku manehna aya kertas nilep nyelap dina luhur panto, tuluy mimiti ngareka omongan. Aya nu ngirim telu ka imah ieu, lain ngan ukur harta banda anu bakal beyak, tapi nyawa aranjen oge dina bahaya, ceu Ki Waja. Sabab aya kamiripan jeung nu diomongken ku Udin, Kinggang jeung Aukse atoh, Udin acan merek kaputusan iraha bakal datang ngabantu, eueuh salahna lamun masalah ieu dipasrahkeun ka Ki Waja. Ki, anjen bisa nulungan? Kinggang nanya. Bisa, jawab Ki Waja. Kabeh silih reret atoh? Terus cicing hayang ngadengen naon anu bakal diomongken ku Ki Waja saterusna. Jujur ka kuring, naha akhir-akhir ieu aya jelma anu mere isim ka anjen, lamun aya, eta barang sihir anu jadi panyababna. Kinggang ngahuleng, ukur Udin hiji-hijina anu akhir-akhir ieu mere, nya eta tulisan dina kertas anu nyelap dina luhur panto, tapi Ki Waja apal ti mana? Aya, tipa Udin. Tapi anjen salah lamun barang eta panyababna, justru sawareh masalah kuring beres ku eta barang, jeung barangna lain isim, ukur kertas biasa anu ditulis diharap kuring, cek Kinggang ngajelaskeun. Ngadenge ngaran Udin, Ki Waja ambek, jadi anjen leuwih percaya kana cara si Udin, lamun kitu, eueuh gunana kuring lila di dia, cek Ki Waja bari ngalengkah rek indit. Dagoan Ki, jelaskan ka kuring naon salahna cara anu dipake ku Pa Udin, Kinggang nanya. Kuring menta cai herang na mangkok, cek Ki Waja bari diuk deui. Kinggang buburu nitah pembantuna mawa cai nu dimaksud. Mangkok anu esi cai dijampean ku Ki Waja bari dipurulukan menyan, geus kitu ramona dianclomkeun kana cai, terus dikepretkeun kana benget Kinggang. Kinggang ngusap bengetna ku sapu tangan, tapi ngagebeg nenjo ruang tamu ayana kawas anu dipinuhan ku hasep hideng. Aya naon ieu Ki, cek Kinggang kaget, Kinggang oge nenjo benget anakna Aukse jeung Stephen siga zombie, pias, tapi nenjo benget Ki Waja mah normal. Kuring geus muka mata batin anjen, anu katenjo ku anjen ayana nya eta aura mistis anu ngahaja dikirim ku jelma jahat, cek Ki Waja. Kinggang ngadek-dek, kudu kumaha kuring Ki, cek Kinggang sorana ngageter. Anjen teu kudu hariwang, eta urusan kuring, untung kuring di dia, nasib anjen alus keneh, cek Ki Waja ngayakinkeun Kinggang. Ki Waja ngaluarkeun 3 jimat persis anu dibagikeun ku manehna di pelelangan, dibikenan hiji-hiji ka Kinggang, Aukse jeung Stephen, bari nutup deui mata batin Kinggang. Bari narima jimat ti Ki Waja, lalaunan tetenjoana Kinggang oge normal deui. Kinggang beki yakin kana kakuatan isim anu ayana aya dina leungeunna. Anggeskeun Ki, tuntaskeun masalah kuring, kuring sanggup mayar sabaraha wae anjen menta, cek Kinggang. Hiji jimat 5 juta, tapi teu cukup anjen tiluan, kabeh pagawe anjen kudu pake oge, 3 ieu ku kuring digratiskeun, tapi sesana kudu dibayar, cek Ki Waja. Kinggang ngadaya gedak nyarande lemes kana korsina, kabeh pagawena hampir 800 jelma, 4,5 M kudu dikaluarkeun bari acan tangtu kabeh percaya kana isim. Nenjo bapana cicing, Stephen ngomong, cek kuring ge naon Pa, si Udin ukur tukang tipu, duit bapa beyak dipake balanja di pelelangan leuwih ti 1 miliar, kudu buburu dilaporkeun ka polisi. Aukse kerung, manehna malah ngarasa anu keur nipu justru Ki Waja, salian ti Udin jelma bodoh, ngomongna oge saperluna, kajujurana babari katoong, beda jeung Ki Waja nu geus kolot jeung loba pangalamana, leuwih hese nebakna. Maneh ngajedok cek Kinggang ka Stephen, terus malik ka Ki Waja. Nuhun Ki, masalah keur pagawe kuring butuh waktu pikeun mikir. Ki Waja unggek bari seri, talian isim ti kuring, terus kang kalungkeun, kuring pamit, mun anjen geus siap, bejaan kuring, cek Ki Waja terus pamitan.
Episode ke-88 ti mimiti ngalengka asup ka imah Qin Gang sabenerna kiwaja geus bisa ngarasakan aya aura gede anu asalna tina barang luhureun panto anu kaliliwatan, saolah-olah imah Qin Gang keur dijaga ku makhluk anu teka tenjo. Ngan ku sabab panasaran, kiwaja ngahaja mancing Qin Gang supaya balaka ti mana asalna eta barang. Sanggeus nyahoyen eta ukur kertas anu asalna ti Udin. Kiwaja mimiti ngarasa gimir ku Udin, sabab kekuatan kertas eta jauh leuwih kuat tibatan isim jiunan manehna. Sabab kiwaja leuwih mentingkan dunya, matak ngahajat teu nitah Qin Gang micen kertas, tapi mere isim, harepana ngarah Qin Gang yakin kekuatan eta asalna tina isim ti manehna, padahal anu sabenerna mah lain, lamun Qin Gang geus yakin, bakal babari pikeun kiwaja meres harta Qin Gang. Bari ngalengkah keluar saacan indit, kiwaja ngarandek heula dina lawang panto. Kakuatan kertas dina luhur lawang anu karasa nimbulkeun rasa sieun anu gede dina hatena, buburu manehna indit ngarah teka tenjo ku Qin Gang. Sanggeus kiwaja teka tenjo deui, Stephen ngomong, "Pa, kiwaja geus kawentar, teu bisa dibandingkan jeung si Udin, kiwaja geus daek ngabantu sarta mere 3 isim gratis." Sedangkan si Udin geus meakeun 1 miliar leuwih tanpa mere bantuan nanaon, jelas bapa keur ditipu. Qin Gang tengah jawab, hatena mulai kapangaruhan ku omongan kiwaja jeung Stephen. Teu lila satpam imah asup bari mawa amplop, juragan, iya dikintun ku ojek. Qin Gang buburu narima amplop terus dibuka. Di jerona aya kartu ATM anu ku manehna dibikeun ka Udin jeung kulit kerang bulet ipis sagede duit receh. Manehna yakin eta ti Udin, amplop diketrukeun kana meja, bisi aya deui barang laina, ternyata memang aya, kertas sacuwir jeung tulisan sagurat, terus dibaca. Gantung di ruang tamu keur ngusir pangaruh jahat. Stephen nenjo Udin ukur mulangkeun kartu jeung kulit kerang sagede benggol langsung komentar. Dasar tukang tipu, mulung ti mana barang kieu patut, mana kerang jeung mutiara nu tadi dibeli di pelelangan, 1 miliar ukur jadi kieu, cek Stephen bari nunjuk kana kulit kerang jiunan Udin. "Pa, hayu bawa pengawal, urang penta deui duitna, lamun si Udin kabur, bakal hese deui neanganna," cek Stephen ngajak bapana bari nangtung. "Sia ngajedok heula, aing oge keur mikir," cek Qin Gang bari nyokot kulit kerang terus ditempoan, teka tingali ka anehan nanaon. Qin Gang akhirna ngomong ka Aukse jeung Stephen, "Ieu masalah hirup jeung pae kulawarga urang, isukan bapa rek ngadatangan Pa Udin pikeun menta penjelasan, sarta rek ngamimitian pake isim ti kiwaja, lamun Pa Udin teu bisa mere penjelasan, kapaksa bapa rek pake cara kasar. Kuring milu pa, si Udin geus ngawiwirang di pelelangan, kuring hayang miteskeun sukuna," cek Stephen. "Kawas nu heuh, gelut ge teu becus. Tapi lamun bener rek milu bawa pengawal, ngan ulah gagabah, lamun masalah acan jelas ulah ngahaja ngajian masalah ti heula," cek Qin Gang. Stephen unggek, Qin Gang ngomong deui, "Sanajan kulawarga urang acan pernah nyiptakeun masalah, tapi lain hartina kudu cicing, teu bisa ngantep tukang tipu kudu dibales, lamun kabukti Pa Udin nipu, bapa moal bisa ngahampura." Sanggeus balik ti imah Qin Gang, kiwaja langsung ngajian rencana, kiwaja ayeuna geus nyaho kakuatan Udin, tapi lain hartina kudu mundur, kerang tetep kudu bisa karebut. Akhirna kiwaja boga niat ngajian hiji acara, sarta bakal ngondang sababaraha jelma kaya jeung ahli-ahli kabatinan di Bandung, pikeun ngawiwirang Udin ku cara ngadu elmu, sabab lamun disingharapan ku gelut, kiwaja teu yakin bakal menang, lamun acara ieu sukses. Ngaran dirina bakal leuwih kaangkat jeung dipikaserap ku batur. Saperti biasa, pasosore Udin kudu ka pasar deui, meuli sayuran keur dahar peting, karek ge saboseh sapedah maju, telpon disada, barang ditenjo, sing horeng telpon ti warni. Pa Udin, kiwaja parantos ngulem jalmi-jalmi ti golongan ahli ramal, metafisika, ahli barang pusaka sareng kolektor barang antik pikeun ngahadiran acara anu bakal diayakeun di bumina kulawarga Wijaya. Pa Udin hoyong ngahadiran. Di kulawarga Wijaya,
Udin nanya bari kerung. Sabab sakanyaho Udin kulawarga Wijaya kuduna ges bangkrut. Indungna ges di penjara, si Freddy ges balik ka Australia, bapana gering stroke, si Ibro ge koma di rumah sakit. Tapi teying ayena mah, Udin memang acan nyaho kumaha kaayaan kulawarga eta ayena. Muhun, kulawarga Wijaya. Anjena keluarga kelas menengah, kagungan dua putra pameget, Ibro sareng Freddy, upami Pa Udin bade sumping, kedikenalkan ku abdi, cek Warni. Naha acarana didinya, Udin nanya penasaran, Warni ngajelaskan. Akhir-akhir ieu kulawarga Wijaya seueur masalah, usahana sababaraha kali bangkrut, nyawa anggota kulawarga oge dina bahaya, sababaraha kali kacilakaan nimpa ka anggota kulawarga. Malih ibuna dugi ka ayana masih di penjara, ku ayana kitu kulawarga Wijaya ngulem ki wajah sangkan linggih di bumina salami aya di Bandung. Tapi abdi curiga ondangan ki wajah iya ngahajapikeun sarana meres artos kulawarga Wijaya sareng ti uleman sanesna, cek Warni deui. Udin buburu ngajawab, lain, acara ieu pasti ditargetkeun ka kuring sabagai upayana pikeun bales dendam. Sabab kuring ges ngawiwirang ki wajah di pelelangan, jadi, kuring pasti datang. Upami Pa Udin teu acan uninga bumi kulawarga Wijaya, enjing ku abdi dijemput, urang angkat sasarengan, cek Warni. Isukna Warni ges datang ngajemput Udin, langsung indit ka Imah Wijaya. Imah Wijaya aya di sisi gunung anu jauh ti kota, pamandangana endah jeung hawana tiis. Imah gede sarta pakarangan lega, malah aya hiji talaga buatan sagala. Di sisi talaga eta puluhan kursi kai ges ngajajar rapih, belasan tamu nyampak ges dariuk bari ngarobrol saruka bunga. Sabaris kursi anu leuwih hade oge ges ngajajar nyingharep ka para tamu. Jajaran kursi eta keur dariuk tuan rumah sarta ki wajah anu boga acara, anu diuk di tengah sarta nyekel itek, eta Salman Wijaya. Bapana si Ibro jeung Freddy, Salman diuk ngarendeng jeung ki wajah. Salian ti jalma-jalma eta, Udin oge nenjo aya Alan jeung Mang Gugun anu ti Garut tea. Nenjo Udin jeung Warni asup, Alan nangtung bari manggut seri, Salman Wijaya oge ngareret tapi ku tetepan cecep, anu jadi sabab lantaran Ibro jeung Freddy kungsi dicilakakeun ku Udin. Salman teu nyahoun lamun asupna pamajikana ka penjara jeung bangkrutna usah oge gara-gara Udin, lain ku Bima Raya saperti anu salila ieu diyakini ku manehna. Episode ka-100 barda anu geus aya di dinya oge buburu manggut ka Udin jeung Warni. Den Warni, Pa Udin, anjeun oge hadir, enya, kuring hayang lalajo acara ki wajah sacara langsung. Lain ukur dina TV, cek Udin ka Barda bari seri. Saurang lalaki gigiran Barda nanya, anjeun anu meuli kerang samilyar tea. Ditembalan ku Barda, enya, ngaranna Pa Udin, sabab perhatian tamu pindah ka Udin nu karek datang, Salman Wijaya kasinggung terus nyarita. Memang nanaon kahebatan budak eta, ukur bisa meuli kerang samilyar. Di dia aya ki wajah anu boga acara sarta leuwih pantes dihormat. Kabeh tamu langsung jempe, sarta ngareret deui ka harep, lain pedah sieun ku omongan Salman, tapi memang ieu acara ki wajah, lain acara Udin. Ki wajah nangtung, tenanaon, kuring memang nginjem tempat di dia pikeun ngayakeun acara ramah tamah, silaturahmi pikeun ngaraketkeun hubungan saprofesi, kabeh pada resep kana hal anu sarua. Tapi dina hal saha anu leuwih unggul, di akhir acara bakal kaciri, didinya hayu urang pada nembongken barang pangaboga masing-masing sarta kaunggulana. Sabab Warni teu nyaho yen Udin pernah aya masalah jeung kulawarga Salman Wijaya, ngadenge omongan Salman jeung ki wajah anu nyepelekeun ka Udin, Warni mimiti yakin yen acara ieu memang ditargetkeun ka Udin, ngan asa piraku, sabab Udin mah pan teu katembong mawa nanaon. Naon nu kudu ditembongken. Pasti acara ieu buntut tina acara lelang. Ki wajah hayang males kaerana ka Udin, Udin bakal diwiwirang. Tapi Udin sorangan hare-hare, komo deui kaloloban jelema nu hadir acan wau, jadi buburu neang kursi kosong keur diuk. Ki wajah diuk, giliran Salman nu nangtung,
kuring ngarasa kahormat, tempat kuring bisa dipakai acara kumpulna jelma-jelma anu luhungku ilmu jembarku pangabisa, kahiji kuring hayang wawuh, kadua kuring oge hayang diajar ka para guru nugas hadir di dia, sarta hayang nyaksian kahebatan barang anu dipibogaku masing-masing. Saurang tamu ngacung nanya, naon anu rek dipamerken di acara. Kuring oge acan pati ngarti, mungkin wae tingkatan sihir tina barangna, Ki Waja anu bakal ngajelaskan, cek Salman bari diuk. Ki Waja nangtung deui, aturana sederhana, aya 5 ilmu dina metafisika, anjeun cukup nembongken salah sahiji barang unggulan anjeun, terus pilih lawan anjeun, kulawarga Wijaya geus nyadiakeun hadiah, ker anu menang 50 juta, anu eleh 5 juta, kumaha, satuju. Kabeh tamu pating rareret, tapi akhirna unggut-unggutan, kabeh satuju sabab aya hadiahan duit. Jelma anu ici kibung dina metafisika biasana ukur ngalakukan sagala rupa sorangan, ngulik pangabisana sorangan, jarang anu guguru, jadi moal aya anu bisa ngukur kamampuan barang batur, poe ieu kabeh bakal nunjuken barang jeung kamampuan eta barang, aya 2 keuntungan, lain ukur jadi nyaho nu dipibogaku batur, tapi eleh menang tetep bakal menang hadiah. Acara pamer barang jeung kamampuan barang, Udin Jebi, jelas di dieu Ki Waja hayang nembongken yen barang anu dipibogaku manehna leuwih unggul. Salman Wijaya ngomong deui, sabab kuring yakin anu hadir kalolobana jelema aya, duit hungkul siganna acan cukup, kukituna kuring ngaroba aturan, salian hadiah ti kuring, anu menang boga hak ngajabel barang ti nu eleh, naha eta barang pusaka, jimat atawa nu laina, kumaha? Udin seri, geus kabacaku manehna Ki Waja bakal ngajajal dirina, dimana Udin eleh, Ki Waja pasti bakal menta kerang. Kabeh tamu nu ngajawab satuju. Sabab setiap barang boga kalawihan jeung kakurangan. Masing-masing jelema jadi ragu sieun kanyahoan kakurangan barangna. Salman akhirna ngomong, kabeh tenang, Ki Waja oge geus mikiran. Dunia metafisika memang geus loba kamajuan, anu saacana nyebar sorangan-sorangan. Ayeuna geus dihimpun jadi sababaraha kelompok, malah aya anu disebut Ikatan Paranormal Indonesia. Tah di dia, naon salahna beres acara urang ngajian kumpulan sorangan, tapi nu jadi pamimpin tetep kudu anu boga barang pang unggulna, eueuh cara lain salian ti nembongken kaleuwihana ti eta barang. Saware tamu akhirna nolak pikeun ulu biung, tapi aya sababaraha tamu anu nyatujuan. Anu satujuku sabab kabongroy ku duit jeung kakuasaan, hartina aya 3 hadiah anu geus ditawarken, duit, barang rampasan ti nu eleh jeung jabatan pamimpin. Sedengkeun anu nolak oge sarua boga alesan, asa teu perlu ngajian kelompok, teu perlu oge nunjuken kasaktian barang, jeung teu kabeh nu hadir jelema anu gumantung kana barang. Nenjo aya 2 pendapat, akhirna Ki Waja nyokot kaputusan. Kuring teu maksa, lamun aya nu sieun, ulah maju, anu wani, sok tembongken, cek Ki Waja teu sabar. Udin tetep cicing teu komentar nanaon, tapi ukur gogodek nempo ambisi Ki Waja anu memang kaleuwihi, ngajieun acara silaturahmi anu ditungtungan ku mamerken kasaktian barang sarta rek ngabentuk kelompok metafisika, bari di Bandung lain di lemburna, Udin ukur rek lalajo, moal miluan. Penantang bisa maju ti heula pikeun mamerken barangna, sebut ngaran diri terus sebutkeun ngaran anu ditantang, cek Ki Waja. Saurang lalaki umur 40 tahunan maju, manehna ngaluarkan batu hurung warna hejo stabilo, ditembongken ka sarerea, terus ngenalkeun dirina. Kuring yayan, ti pada larang, kuring rek langsung nangtang Ki Waja, kituna teh bari manggut ka Ki Waja. Kabeh tamu keprok, Ki Waja ge keprok bari seri, yayan ngajelaskeun batu anu dicekel ku manehna. Batu ieu dicokot tina hamperu buaya. Bisa ngaramal nasib, ngadatangkan bencana alam bisa oge dipake ngirim teluh. Ki Waja oge maju terus nangtung gigiren yayan bari manggut heula ka yayan. Batu eta memang alus, tapi sanggeus nembongken kasaktiana, eta batu bakal jadi milik kuring, sabab barang kuring leuwih hade, cek Ki Waja bari ngaluarkeun gulungan kain hideng, eta kain dibeberken,
Aya gambar simbol-simbol anu dijieun tina mangsi warna emas. Nyambung,